putih dek dadakan pinang anu ngacar lopong parada tilapkeun pinang lep dicobian enak ya kan eta anu matak janten eta na kumaha anu matak alasan jadi najis teh begitu ditumpuk si sodin teh kahana nyerap sodin teh nya bacina gitu lah bacina teh nyerap jadi ari anu tumpukan luhur mah henteu nu handap nu kadua jeung kahanapna anu najis eta kan ambil seberapa tuh nya mulai ada sebatan najis mabuk kumaha ya teu mabuk disebut lagi najasata ain najis ain layat huruf bil gusli jadi henteu suci diwasu masih diwasu digugum mage anggar we lihtilati azzaihi bisodidin aznabir ku sabab eta campurna juz-juzna sodid teh bacinana kana anu sejena najasata ain we tah anu diampar mah cenah upami nyieuna diampar dina taneuh henteu eta kusabab ya guru fil ardi si bacina teh nyerap kana taneuh tuh amma iza ufrida samaku anu patahirun anapan upama hiji mah asinna teh disamakna teh laukna teh nya ufrida mah mencil gitu laukna teh ngan hiji anu henteu saja patahirun eta mah suci hukumnya gitu atau sejajar ge gitu nya mohon sejajar gitu jadi elatna najis teh eta tina bacin anu nyerap gitu eta pina nyasan we gitu amma hukmu rawsi anapan ari hukum tai bahasa Arab na tai mah raosnya raos teh tai artinya tai lauk urang mah raos teh perlam ieu mah raos teh tai fayupa anhu pisamaki sohir duna kabir maka dihampura dina lauk anu leutik henteu dina lauk anu gede gitu pusak-pasak urang anu teu dibedel heula di jerona aya tayan keneh tah eta mah tempo we laukna eta lauk gede lauk leutik lamun lauk leutik yufa dihampura lamun lauk gede henteu teu dihampura kumaha ukuran gede jeung leutik ukuran leutik mah bisa diuapkeun kabehanana jeung hulu-huluna teri kita dihampura teri nah ari tongkol mah diuapkeun asa gabila-bila orok ada banyak kumis gitu kawas bilatung dina peuteuy eta mari diuapkeun mah jeung peuteuy-peuteuna teu nanaon tapi ari geus lulumpatan mah tong diudag-udag eta bilatung yang fala ya juzu aku maka teu meunang ngadaharna kabir tuh berarti si pinang jeung si asin mah unsur najisna teh dua kahiji ku bacina dina waktu nyieun kadua ku taina anu aya di jero gitu kawas ngasakan hayam teu digowong heula gitu ku digowong heula asara berarti alasanna kieu mah kuat di dalam yunza ma fi jawfihi di mana henteu dilaan naon-naon anu aya dina beteungna limtizaji lahmihi bi fudolatihi alati fi batinihi biwasitatil milhi itu sabab campur dagingna jeung susah sesa anu aya dina jero beteungna biwasitatil milhi ku sabab lantara uyah gitu jadi aya nyerep